Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sahajalma qala anu ngucap ieu siman la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah khalisan barina ikhlas mukhlisatur anu diikhlaskeun dakhala maka bakal masuk itu si jalma al jannata kana surga. Deria maksudna aya minaria masalan tegas nama ngucapkeunana lain ria aya ria teh aya katemo kuatu teu nya. Wa qala jeung ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam man sahajal makana anu kabuktian itu siman naon awal kalamihi mimiti carita anana itu si jalma la ilaha illallah eta lafaz la ilaha illallah wa akhiru kalamihi jeung tungtung carita anana itu si jalma eta la ilaha illallah. Seuk nabi saha jalma anu mimiti carita anana lafaz la ilaha illallah tuluy tungtung carita anana eta si jalma teh la ilaha illallah wa amila jeung migawe itu si jalma alfa sayatin kana 1000 pirang-pirang kagorengan in asya lamun hirup itu si jalma alfa sanatin kana 1000 tahun layas alu moal nanyakeun bukan itu si jalma saha Allahu Gusti Allah andan bintina dosa wahidin sahiji oge. Saha jalma anu dina caritaan mimitina la ilaha illallah dina tungtungna la ilaha illallah tuluy eta si jalma teh migawe 1000 kamaksiatan atau migawe 1000 kadorakaan kagorengan maka lamun seuk Allah ngeresakeun eta si jalma hirup di dunya na 1000 tahun la yas'aluhullahu andan bin wahidin Allah moal nanyakeun hiji oge tina pagawean dosana eta si jalma. Ya. Wa qala jeung ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sajalma qala anu ngucap ieu siman la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah min ghairi ujbin tina teu aya na ujub tarok maka hiber biha kalawan sababiyahna itulah ilaha illallah naon irun manuk tahtal arsy sahandapeun aras yusabihu anu maca tasbih itu tohir itu ma'al musabina sartana jalma-jalma atawa ma'al musabina sartana pirang-pirang anu maca tasbih ila yaumil kiamati dina poean kiamat wa
wayat tubuh jeung bakal nyatetkeun Allah lahu ka itu si jalma sawabahu kana pahalana itu si jalma. Saha jalma jeung Nabi anu ngucapkeun la ilaha illallah kalawan dina hatena teu aya ujug teu aya teu asa aing pangalusna ibadah teu asa aing pangetolna salat teu asa aing pangetolna maca Quran teu asa aing pangetolna tahajud teu asa aing pangetolna salat tobat teu asa aing pangetolna salat duha torobiha maka eta lafaz la ilaha illallah tadi sartana manuk nu aya di handapun aras yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah eta hiber ngariung mungkulung jeung manuk jeung jalmi-jalmi anu maca tasbih tegasna mah jeung para malaikat nepikeun ka iraha ila yaumil qiyamah nepikeun ka datangna kiamat wa yaktubu lahu sawaba bakal dicatetkeun ku Allah tah pahala jeung ganjaranana eta manuk anu hiber teh tina sababian ucapkeun lapan la ilaha illallah pahalana bakal dibikeun ditamplokeun keur eta jalma anu ngucapkeun lapan la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi